Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu di lembur baraya nu di kota. Balik deui di channelna Jajat Kasep. Ayeuna urang arek ngesut wilayah desa situ, ngesut video drone. Anu sakumaha karamean, kumaha karameana shoot video drone ieu, pantau terus di channel Jajat Kasep. Alhamdulillah orang ini dia nge-nepi ya, nge-nepi lokasi lembur situ ya. Arek nyiapkeun shoot udara pemandangan desa situ kecamatan Pondok Salam. Ya prepare ngai drone ya, persiapan menerbangkan drone. Nah, di drone ngaranna lain lalai. Spekna naon bos? Spekna kumaha? Spekna 5000 cc. Nah, anu ngarti drone mah pasti paham lah. Ayo dek men can ngarti. Iya, arek ngahibarkeun mulai ya. Dadah, drone hibar. Dah, terjelas euy. Dina ieu mah terjelas. Oh, lamun sebenarnya mah jelas itu, lamun jadi itu mah tuh. Ya videona rilis lah. Nah, pokoknya dagoan. Dagoan. Kurang ninggalin musuh. Nah, bos, iya adalah pemandangannya. Ting drone ke mana ya teh? Teu nyaho. Mana ting di mana? Ya. Ayeuna aya di lokasi 2 pengesutan drone lokasi 2. Iya, lokasi 2 di Sukajadinya. Oke, kumaha video udarana nu aya di Sukajadi kayak bisa dipantau nya di channel Jajat Kasep Sukajadi ya. Itu SDN 2 Sukajadi. Balik deui prepare
yang nerbangkeun di lokasi 2 penerbangan. Oke dulur, sakitunya perjalanan shoot video udara tong hilap lamun resep ya karena video iya mangga di subs, di like, comment, share. Begitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.